Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan cak linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormaten sim ruwanen pikeun sim kuring, ais pangampi pupuhu lembur, pun Bapak salaku kuwu alias Pakades, oge Pakadus, RW, RT, BPD, Lebetur, LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna tabligh akbar. Lamun nu mepo ngareret kana baligo mieling kalahiran Kangjeng Nabi da sapar atuh. Aya deuk 17 Agustusan da can tanggal 17. Jadi naon we lah. Ibu jeung bapak sadaya saban-saban manusia hirup kudu boga tujuan. Lamun jalma dagang tujuanana hayang untung. Lamun jalma tani tujuanana hayang hasil. Tah ieu judulna pangajian tujuanana hayang naon? Bener cek bibir mah hayang ilmu ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu jeung bapak harayang ilmu di dieu ge ustad loba kiai naker nama gejeng kudu neneangan tinu jauh. Da sebenarna mah ibu bapak teh geus boga ilmu. Bu aing ngomongkeun batur dosa. Geus apaleun. Popolotot ka salaki dosa. Boga harta tapi pedit dosa. Ngagogoreng batur nyokelan kasalahan batur dosa. Nah atuh teu eureun. Ku sakitu ku urang bisa disimpulkan urang teh lain teu boga ilmu Pak tapi teu apal cara migawe ilmu. Matak akhirna nu ngaran ilmu mah ilmu teh suci kudu cicing di tempat suci ngarah perilaku ge perilaku suci. Ilmu suci hate suci perilaku ge suci. Ilmu suci hate kotor da teu saeutik jelema boga ilmu tapi pagaweanna ngahina batur nyeceleh batur ngarendahkeun batur. Well nu salah lain ilmuna tah nu salah mah kotor si hatena. Matak hakikat hirup manusia mah lain banget jadi harga diri teh hate tah. Glowing heueuh, di lipstick heueuh, ayeuna haseum pamatu. Tah kunaon eta keprok ku rumasa. Jadi keukeuh we manusia mah nu kudu dialusan teh punten lain bajuna, lain awakna, lain gedongna, lain sawahna, tah hatena. Naon hartina beunghar tapi hirup pedit, keukeuh moal manfaat. Matak hakikat hirup mah kolbun salimun, hate teh kudu bersih. Lamun jalma alus hate boga harta bakal bager, miskin kabantu, yatim kabere, jompo ge dipanggieunkeun imah. Naon sababna? Harta cicing di jelema nu alus hate. Nu hariwang mah harta cicing di jelema nu kotor hate. Beuki loba hartana adigung hirupna. Nepi ka deuk pangajian teh da hayang pamer kongkorong teh. Matak dipake nupang badagna nolol ti hanap. Nyebut batur teh ieu maneh ieu. Pingol ti dieu nepi ka dieu gigi brigi nu setruk hayu pangaosan.
Padahal agama mah tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong ngedeng-ngedeng pangaboga ka jelema nu teu eueuh kagablek. Nah, hargaan perasaan batur. Lain wel pan maraneh nu kitu teh. Ieu mah dereg-deg diomongkeun sidik gigireun teh jelema sangsara, dereg teh diomongkeun ieu teh kongkorong teh 50 gram ti salaki, kumaha ceuk tetangga, kumaha sia. Mata kekeh Pak nu mahal manusia mah kolbun salimun eusi hate. Tiung saragam baju saragam da keur nanahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Aing mejeng sieun ceramah kitu kun saragam. Nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung bajuna tah eusi hatena. Awak ngareneng hate teu ngareneng cilaka gede. Awak na ngareneng hate teu ngareneng bubar ti dieu ge ngocobrot ngomongkeun nu gigireun. Tadi urang pengajian deketnya nu genut kuat huak kieu bau kelek tuh. Sabab awak ngarenengan hate nu teu ngareneng. Matak nu ngaran hirup mah pek renengkeun mah eusi hate geura sok. Sabab saban manusia nu ngaran hirup lamun geus ngareneng eusi hatena geus alus eusi hatena, alus hate, alus omongan, alus pagawean. Ari ieu mah alus ngomong ai gawe goreng, mana bukti loba janji eueuh bukti, loba waos nyorostos tanpa buktes, paribasa demi rakyat si horeng garade waduh. Alus ngomongna, alus mana kanyataanana. Maneh nama batuk saeutik berobat ke Singapura, coba rakyat leutik boga BPJS kalau loba ditolak ke rumah sakit, mana pidato nu baheula demi rakyat. Sarara deui aing mah. Ibu teh satuju kana omongan urang. Kudu satuju ngarah ditewak teh kabeh. Matak jalma mah kuncina alus hatena, alus omongna, alus prilakuna. Tilu nu kudu cicing di urang teh Pak, alus hate, alus omongan, alus pagawean. Matak cek urang Subang mah genitip abah ka maneh. Naon cing tah bahan nu dititipkeun? Tekad, ucap, lampah. Alus ucapna, goreng tekadna, nipu. Matak nu ngaran kahirupan mah keukeuh na awak urang teh kudu alus hate, alus omongan jeung alus perbuatan. Baju bodas teh kudu gambaran hate nu bodas. Ulah baju bodas ari teh hidung mending cicing jeung kadongdong ka ditu. Lemes luarna, rumet eusina. Mak tuh betul. Mata keukeuh darajat manusia mah Pak gumantung hate. Lamun hate geus alus bakal bijil sifat al haya'u minal iman, era sifatna boga ilmu era ku ilmuna, boga harta era ku hartana, boga jabatan ge bakal era ku jabatanana. Jalma boga ilmu kudu era ku ilmuna, ara ringgis ilmu boga ai pagawean anggang tina ilmu, ngomongkeun sodakoh tapi pedit na teu era ku ngomong sorangan. Nerangkeun zakat tapi tara zakat pan isin teteh. Matak hakikatna hampura boga ilmu teh kudu bareng jeung hate nu alus. Lamun ilmu boga hatena kotor teu saeutik Pak, jelema boga ilmu tapi sombong, adigung asa aing pang benerna, asa aing pang alusna nganggap remeh ka diri batur, na memangna silaing nu ukur boga ilmu teh. Teu bisa kitu. Sabab sumber kailmuan mah pabalata. Sok ku ibu Bandungan tah taneuh eta teh sumber ilmu, ai taneuh diidek dileuyek digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan halodo 2 tahun nolol hujan sapoe eueuh taneuh dendaman jukut hejo deui lauk hirup deui tukang tani seuri deui padahal halodo 2 tahun nolol hujan sapoe teu dendam eta taneuh. Matak manusia diciptakeun mintin tina saripati taneuh, lamun dina riungan ieu aya jelema nu dendaman jigana taneuh sengketa. Komo nu hasem banget marupina tanah kuburan. Komo nu sok pasea wah tanah urug eta. Allah nyiptakeun angin, ieu teh angin teh na awak urang teh aya Pak. Mana bukti aya bisa ngarenghap angin, guguru tina angin.
dek naon guguru tina angin. Angin dibagi dua, aya angin nu gede, aya angin nu leutik. Angin gede ngaranna puting beliung, jelema sieun ku angin gede, tong keung ku angin gede mah. Pakades ge nyaheun, isuk bakal pidato. Ibu-ibu jam 10 enjing urang ngungsi, nah aya naon Pakades? Dek aya angin puting beliung. Salamat jelema, naha sieun ku angin gede, tapi aneh naha teu sieun ku angin leutik. Padahal urang mah kudu sieun teh ku angin leutik. Naha itu nunutan pan ku angin leutik teh. Coba lamun dibere angin gede da lumpat pangheulana tuh. Di mana eta perkara nu leutik ayana lain di batur, ayana lain di dulur, ayana lain di tetangga, ayana lain di baraya. Angin leutik ayana na hate sorangan disebut sir. Matak musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, lain tetangga baraya, tah musuh nu sanyana tah awak sorangan. Matak yeuh nana gerhana ge ieu teh beres perang. Sabab kuring apal Nabi Muhammad lamun ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk jamaah keur abdi weh kop mere rezeki maneh nana gerhana ti Pakades meunang amplop pegat ku ibu di belah ditu, talamun ibu megati ditu abdi dek balik jalan ka ditu. Perang urang teu saban poe. Bapak bisa bager lantaran perang ngalawan pedit, ibu bisa daek lantaran perang ngalawan ngedul. Ternyata urang teh beres perang Pak, matak perang nu panghebatna lain ngalawan batur, tah gera lawan hawa nafsu sorangan. Bener? Angin tuh lol deui pan cai. Ari ngaran-ngaran cai datangna ti luhur, dipendet ti handap, naik ka luhur, dipendet deui rembes ka handap, dipendet deui dupak. Manusia kudu seperti cai, nyieun kahadean ulah kahalangan kuno ngewa, nyieun kahadean ulah dumeh batu resep. Urusan ngewa jeung resep mangsa bodoh kumaha hatena masing-masing. Sahebat-hebatna Pakades aktif jeung rakyatna, bager ka rakyatna, someah ka rakyatna, hampura Pakades disingeurepan ku goreng hate mah moal kapake, sakit werek nyalon deui. Tuh. Cek saha eta, ceuk nu goreng hate. Coba cek nu alus hate gaya euy Pakades nyaah ka rakyatna, someah daredeh alus budi hade basa, cek saha eta, cek nu alus hate. Ibu we nalika salaki bogoheun ka ibu baheula anya rumah tangga dibakutet make samping kusabab salaki bogoh anakan we. Tak ayeuna geus nini-nini coba sare tataranyang kumaha cek aki di calana ari sia. Artina geus aya perubahan hate. Matak manusia mah ditangtukeun darajatna hate nu kudu alus. Bener ya? Lamun hate geus alus hampura Pak memeh ngagenggeureukeun batur, genggeureukeun heula diri sorangan, ulah awas teuing kana kasalahan batur, tapi kudu cekas kana kagorengan diri. Sabab salahna batur tanggung jawab batur, salahna urang tanggung jawab urang. Tong sok kajebak ku kagorengan batur. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, batur boga dosa ku salah maka urang boga dosa ku gibah sarua garelona. Tuh ungeuk da rumaosnya. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, batur boga dosa dina salah, urang boga dosa dina gibah, sarua. Da hakikatna nu ngaji jeung nu teu ngaji teh kadang-kadang pahala mah beunang ku nu teu ngaji. Nu teu hadir ka dieu meunang pahala ena teh hiji masak, dua nyangu, salakina datang mah bejana ayana gerhana nah teu sumping, punten Bapak saur ustad nu deukeut kitu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki, patuh ka salaki ibadah. Coba ieu teh diizinan ge maraksakeun. Dekul we nyarangu jeung masak, cek salakina teh heukeun bae atuh teu hadir mah urang dahar babarengan, dekul ayeuna neda babarengan. Ibadah badag lep we ena teh 9:30 silih keukepan ibadah gede. Coba ieu salaki pepelengkingan bari ibu balik jam 11 cek salaki teh mah ka dieu carape atuh mah meuni malam Salasa sudi mak nya ladang ngaji kuat jeung nyegag-nyegag ka salaki. Jadi ibadah teh mun disimpulkeun lain nu katempo, ibadah teh mun disimpulkeun lain nu kadenge, nu katempo jeung kadenge babari teuing. Tah ibadah mah kudu karasa. Ladang salat karasa ku tetangga bororaah, ladang maca Quran karasa ku dulur bororaah, lekoh maca Qur'ana kudu lekoh budi jeung basana ngarah ngeunah ngadengena, tapi naha kanyataan lekoh maca Qur'ana lekoh ngagogoreng baturna teu karasa tah.
ngaji mineng pedit anger, ngaji mineng sesangor anger, ngaji mineng jeung tatangga pasya anger, ngaji mineng jeung dulur teu akur anger, ngaji naon kitu ngaji prek. Matak ladang ngaji mah ngajirimna diri, ngajinisna rasa, kudu ngawujud dina bentuk. Ngajirimna diri, ngajinisna rasa, ngawujudna bentuk. Ngajirim, Pak. Lamun nyaritakeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, ta eta teh ngomongna jirimkeun dina akhlakna sadaya puji kagungan Allah, artina hirup tong asa kapuji. Ieu mah nu diomongkeun alhamdulillah aya deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heueuyan ditanya batur kunaon jiga nutun tahajud sapepeting. Manya alhamdulillah kitu. Alhamdulillah kudu geus leungit, Pak. Leungit naon? Leungit sifat hayang dipuji batur. Duh maneh. Cek tetangga nu sabelah, yuk pasea sia teh. Kadua alhamdulillah teh alat keur syukur, boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga dahar teu kurang, baju gunta ganti, tah tina alhamdulillah bawa kana kasadaran yen urang teh jelema aya, ngaran jelema boga kudu mere lain hayang dibere, tapi nah kanyataan nu beunghar mareunang BLT. Tah kunaon ieu keprok ku can kabere. Sing era nu beunghar meunang BLT na teu geblek ka era. Sabab BLT teh peruntukan keur miskin, keur yatim, keur jompo. Urang beunghar menang BLT tong ditarima bikeun deui ka fakir miskin. Oh ngan di tempat-tempat teh eueuh di dieu nu kitu teh. Balik ti dia kudu sadar bebeja ka salaki bener Pak, nana gerhana ceramahna yen urang teh jelema beunghar kudu mere lain dibere, tapi nah kamari menang BLT tuluy kumaha urang bagikeun ka fakir miskin, kumaha cek salaki ibu. Ah, dedenge teuing Ustad gelo kitu mah. Mata keukeuh Pak, hayang nempokeun kasadaran boro-boro 30 juz. Ku saayat manusia hese sadar. Matak lol cek ilmu kolot baheula, matakna ngaji teh sing tamat, aya tamat ngaji hatam lain. Naon atuh tamat ngaji teh? Tamat nepi migawena, ulah hatam tuluy-tuluyan dipigawe henteu. Quran nu dibaca ari hirup anggang jeung Quran, padahal Quran kudu jalit ukuran, Quran kudu jadi ukiran, Quran ge kudu jadi alat keur ngukur kahirupan urang, ukuran jeung ukiran. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu maha welas, Ar-Rahim nu maha asih, nu diomongkeun jeung nu ngomongkeun, nu nyembah jeung nu disembah Allah. Allah nu mana? Nu maha welas tur maha asih. Tanya awak, naha atuh anu disembah Rahman Rahim maha welas maha asih, tapi naha urang boga sifat geuleuh, rujit, cuak, ngewa, iji dengki jeung hasud, kaituna panas baranan. Allah nu mana nu nita seperti eta? Genah ai ceramah lo nu ungeuk teh demi Allah tah. Itu bapak-bapak dihandap. Nu disembah jeung nu nyembah. Nu disembah Allah, Allah nu mana? Allah nu Rahman Rahim, maha welas maha asih. Na teu era urang nu nyembah Allah tapi hate kotor wae, goreng wae, rujit wae, cuak wae, geuleuh wae, hasad, dengki jeung segala rupa. Na teu era nu disembah Allah Rahman Rahim, aya urang nu nyembah boga panyakit hate keneh. Tah bismillah teh sing ngajirim dina diri, leungitkeun panyakit dengki, ijid, rujit, cuak, ngewa, kadituna hasud jeung panas baranan. Jelema nu panas baranan ponok umur. Batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, teu kabayang batur meuli mobil modar. Mata hirup manusia mah kudu geus bisa dipiceun sifat eta. Lamun jelema geus bisa miceun sifat dengki, ijid, rujit, cuak, ngewa, ibadah ka Allah jadi nu nyembah jeung nu disembah teh geus aya akur Pak, cocok. Bener. Ya mah kumaha atuh iker salat jeung Allah, ai bubar salat teuing jeung saha. Ti mana mang salat di dieu mah tara eureun ti baretona jeung sombong geuning atuh. Lamun bener bapak salat jeung Allah kudu muncul ngajirim dina tilu rupa, ngarah karasaeun ku batur ladang salat teh sidqul qauli, alus ucapan. Naha apan salat teh wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati, alus bacaanana kudu alus ucapanana, ulah bacaan salat alus tapi naha jeung tatangga parasea jeung dulur teu akur-akur silih cokelan kana kagorengan, bacaan salat nu alus karek bahamna can alus eusi hatena. Wow. Bari maraneh nu kitu teh tah.
tuh tempo tihanap bari kikituan hiji tah. Dua, ladang salat kudu layinul qalbi. Naon layinul qalbi? Leuleus hate. Dihina tara ngalawan, dicaci tara ngalawan, dibenci tara ngalawan, dipitnah mangsa bodoh. Malahan jelema nu ngahina bakal rugi, jelema nu mitnah bakal rugi. Tuh guguru tina buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan. Buah buruk mah engke ge rag-rag. Ibu dihina, dicaci, dimaki, tong diladenan kagelo-gelo engke ge eureun. Cek ibu teh geuning cenah urang diomongkeun batur teu eureun-eureun, tenang sing sabar kage eureun. Di mana geus paeh. Ngan engke jelema nu ngagogoreng urang tuluy maot dalam keadaan goreng, can minta hampura, can nyarita, can minta hampura ka diri urang, maot dina kaayaan nuding urang, maot dina kaayaan ngewa ka urang, maot dina kaayaan geuleuh ka urang. Di akhirat ladang salat rada zakat beak eueuh pahalaan nepi ka kokotetengan Gusti ka mana ladang salat abdi pahalana. Cek Allah bener anjeun salat tapi bibir maneh teu dijaga papada manusia, beak pahala salat maneh kusaha? Ku jelema nu dihina ku diri maneh. Darengekeun tukang ngahina. Sugan we calalager ku ceramah kieu teh atuh da. Rame nya euy. Tuh. Matak layinul qalbi, jelema salat mah kudu leuleus eusi hate. Nu katilu, ladang salat tarku ma'asi, kudu mampu ninggalkeun kamaksiatan, tanha anil fahsya iwal munkar. Ngomongkeun batur munkar, boga harta pedit munkar, heureun geus sok lain mah dilajengkeun. Salat lamun geus kitu karasaeun ku batur, lamun geus karasaeun ku batur ladang salat urang, batur bakal kabita ku diri urang. Matak tak ieu ibu ditariung sing karasaeun ladang ditiung teh ku batur, ulah ari tiung ngaguyupuk aya kana gosip barareuki, ari tiung ngaguyupuk popolotot ka salaki, jilbab ngaguyupuk tapi teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngagogoreng batur, ternyata si eta dijilbab samat sirahna, can dijilbab jeung akhlakna. Sampo bapak-bapak hakan gitu. Sabab manusia mah dua nu jadi, hiji cangkang dua eusi. Naon cangkangna? Awakna. Naon eusina? Hatena. Naon kurungna? Kulitna. Naon kuringna? Hatena. Matak cekolot nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung korong. Anunganku bapak korong leutik rujit min cinit pika geuleuheun. Dangdan steker kebok, make up dipake, blush on ongkoh, nongtot tina irung, da teu sudi neuleuna get. Sak we ibu dangdan steker kebok, make up pake, blush on ongkoh, ajak sare salaki, nolol tidak kemudian berseka sia teh ngewa teh. Leutik korong leutik, leutik kriya leutik, leutik ijid leutik, leutik asa kapuji leutik, leutik sombong leutik, tapi hareupeun Allah bisa meakeun sagala pahala lantaran sombongna. Hiji tah geuleuh aing mah kanu sararomong teh da nepi ka asa pangakangna we hirupna sadaya tuh mata hakikat kahirupan tah ayeuna ieu ngayakeun acara naon mieling kalahiran Kangjeng Nabi babari mieling kalahiran Nabi pira ku teu apal-apal. Tinggal ngapalkeun we mieling kalahiran Nabi mah tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun tuh geus arapaleun. Dan nu hese mah lain mieling kalahiran, nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun. Matak loba jelema muludan tapi pas aya anger sadar kana lahirna Nabi tapi teu sadar naon nu dilahirkeun ku Nabi. Bah komo ladang muludan menang udunan dragdag we isuk teh ngomongkeun bener si eta tatangga beunghar-beunghar tara udunan mah nya ladang muludan jadi goreng jeung si eta. Gerasok pikiran mieling kalahiran soal babari nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun. Tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah tuh Nabi lahir tanggal 12 aya naon dina angka 12. Sabab Nabi kunaon bet lahir tanggal 12 nana gerhana ge kunaon ngaran make jeung gerhana berarti falsafahna sabab kuring lahir waktu gerhana bulan matak sakieu mah bersih we. Coba lamun kuring lahir gerhana panon poe tutung atuh
mata kolotnya nana gerhana. Jadi dibalik ngaran nana gerhana aya kejadian kuring lahir ke waktu gerhana. Poe naon cep Ustad? Jumaah naktu genep matak di beja-beja teh bisa aya nu bogoh pek puasa genep poe tibatan payung ngadan paeh sia teh. Malahan macet kolot modal Jumaah mah sae kudu neangan bedal rebo. Cinta ngarah naon ngarah alus rumah tanggana Jumaah cai rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi cinta kumaha lamun kahlodoan garing kabeh. Lamun jodoh diatur ku wedal nu hariwang Salasa jeung Salasa seuneu jeung seuneu dihijikeun atuh paleba pasea ngaduruk masjid ba. Kuring teh Jumaah wedal teh naktu genep lalu cek nini mak oge ase perbo teu sudi kan jeundeuh neangan Salasa we. Nabi Muhammad ge lahir tanggal 12 aya filosofina Pak. Gerasok mun dipikir kunaon Nabi Muhammad lahir betanggal 12 sabab Nabi modalna 12 huruf. Naon eta? La ilaha. Balik ti dieu ibu tulis kalimah la ilaha illallah tuluy hitung 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Ternyata paingan Nabi calon sawarga pisurgaeun sabab Nabi mah cicing hirupna dina la ilaha. Naon makna la ilaha illallah? Teu aya di pangeran angin Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah. Tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Allah. Teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah. Sifat Allah 88 Asmaul Husna disebutna ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir. Eungap euy. Moal aya sifat nu hade iwal sifat Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Ya Latif, Maha Lembut. Ya Ghaffar, Maha Panghampura. Urang umatna umat Kangjeng Nabi, umatna umat Allah, umat Kangjeng Nabi saha nu rek dituturkeun lamun lain Allah. Sifat Allah Rahman Rahim tuturkeun ku Bapa welas jeung asihna. Sifat Allah Al-Latif tuturkeun ku Bapa lembut hatena. Sifat Allah Al-Ghaffar tuturkeun ku ibu asak hampurana. Mata ulah waka ngaku umat Allah gede amak mah. Komo aya lalaki gede amak mah dierok isuk deui. Arera teuing aya lalaki gede amak ih. Lalaki mah kumis panjang, janggot panjang, tuluy baeud da ngewa, matak di dieu bisa lalaki nu sok baeud dierok gitu. Mun awewe deuk baeud ge pantes burakem. Keun antep 2 tahun cenah baeud moal teu TBC. Lalaki mah buat baeud teu meunang Pak, kumis panjang, janggot panjang, tuluy baeud da jiga lele useupeun. Sabab lalaki mah adalah pamimpin ari jalu komuna ala nisa. Ngaran-ngaran pamimpin kudu leuleus jejer liat tali, kudu boga sifat sabar jeung bijak sana. Tah ieu adalah tungtuneun matak sahebat-hebatna Pak Kades punten pidatona gagah, pidato gaya, rakyat sieun kusaha ku Pak Kades. Tenang Ibu, Pak Kades ge aya kasieun kusaha ku pamajikan. Matak moal meunang ngalawan kaum ieu mah makhluk paling aneh sadunya. Pak Kades mere duit ka RW 200 juta. Kumaha ceuk Pak Kades? Tah SK na RW jieun gang. Sabaraha kilometer Pak Kades nyieun gangna? Heuh samahina duit 200 juta. Saminggu ditebus deui. RW datang ka desa. Aya naon? Mana laporan pertanggungjawaban? RW atoh. Nama gejeng atoh di dinya teruji kejujuran. Pamajikan Bapak bere duit 3 juta tanyakeun nyegang. Mah ka mana duit nu 3 juta kamari nu saminggu tah kira-kira teu percaya mah balanya ku sora ari ibu hidang teu. RW wae dibere duit ku Kades dipenta pertanggungjawaban atoh nah atoh ngukur kajujuran. Nah ari ibu dibere duit tuluy ditanyakeun ngadon nyegang. Bere duit 5 juta sabada Isa tah mah duit 5 juta penta deui ku Bapak isuk-isuk mah 20 kanggo Bapak tah gantian yey. Bawa pimpinan Bang Emok. Ku sabab
kaum perempuan adalah kaum paling aneh, maka lalaki tangtukeun sikap sing leuleus jejer liat tali bijaksana kanu ngaran pamajikan. Heunya ta baeud wae pamajikan emang mah urang pamimpin tong eleh ku dibaeudan Pak, anggur mikir moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Kunaon pamajikan baeud bongan lalaki kurang mere rasiko. Asa terwakilkan kan? Kunaon pamajikan baeud moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Artina kunaon pamajikan baeud urang lalaki sebagai pamimpin teu cocok jeung kahayangna. Atuh kudu kumaha kanu baeud teu kudu kumaha tong loba ditanya dengan nyegag. Kunaon mamah baeud ku sia ngadon pasea nu keur baeud mananya na awak sorangan aya naon na awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing. Toong padaringan geus kosong beasna, toong lipstik geus dicokelan ku bilik, toong wedak geus dekok tengahna, mata kieu we warnana teh parareang. Sadar we urang lalaki aya kakurangan, gek diuk gigireun anu keur baeud. Asongan duit 3,5 juta langsung nangkep lain teh jadi. Cager harita keneh. Inilah pamimpin nu diarep-arep kudu dipingpina. Kunaon di Jakarta ayeuna aya demo, saha nu demona mahasiswa, kunaon mah kejeng demo tong nyalahkeun mahasiswa, tong nyalahkeun rakyat. Naon atuh bongan pamimpinna teu cocok jeung kahayang rakyatna. Matak neangan pamimpin teh kudu nu cocok jeung kahayang rakyat. Kumaha eta pamimpin boga panon jeung boga ceuli, panon keur nempo ceuli keur ngadenge. Matak pamimpin mah punten geura dengekeun keluh kesah rakyat, geura tempo sangsarana rakyat, ulah ngabeungharkeun diri sorangan atuh euy. Aing mah ngomong kieu jeung sieun. Well, pokoknya malah bener Bu? Kunaon atuh mahasiswa bet demo, kunaon rakyat demo, tong nyalahkeun rakyat. Nah, tong nyalahkeun rakyat, bongan silaing sebagai pejabat teu cocok jeung kahayang rakyatna. Da rakyat mah hayang nage nagara aman, tina bobog, tina rapog, tina begal arareubeul, damai sentosa, harga-harga hayang kajangkau, sakola hayang gratis, ka rumah sakit hayang gampang. Eta biraga hayang rakyat mah teu hayang maneh datang unggal poe ka dieu deuk naon kudu nyuguhan. Bener ya? Der we aya demo tong nyalahkeun rakyat. Da moal mungkin jadi pejabat tanpa rakyat. Sok jadi di pejabat, eueuh rakyat deuk mingpin cucunguk. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Heueuh matakna lain rakyat kudu hormat ka pejabat, tapi pejabat kudu hormat ka rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Pak Kades belengeh bawa hatena kaduh ngaing ulum si eta tapi moal sabab Pak Kades mah urang Sunda cicing di Subang ngiblatna ka Prabu Siliwangi ai Prabu Raja ari sili-sili ai wangi seungit. Pejabat datang ka rakyat kudu mampu nyengitan rakyat. Nu kumaha eta pejabat anu nyengitan rakyat, nu apal ka susah rakyat, nu nyaho ka sedih rakyat, nu bisa nyusut cai panon rakyat. Tah eta nu keur diarep-arep ku rakyat. Matak buktina ieu rakyat Pak Kades kan. Kuring deuk nanya, nalika Pak Kades nyalon 8 tahun ka tukang, nah kabeh nyoblos ka Pak Kades teu? Cirian. Tah anu make tiung koneng tarik sia teh. Teu. Mata wayahna Pak Kades wangsul ti dieu enjing ka desa teangan ngaran si eta bisi meunang ruti lahu coret. Bisi meunang BLT antep, bisi kakana pagujud riweuh. Tapi nah Pak Kades henteu dendaman, sabab geus jadi pamimpin mah bodoh, boloho, gelo, nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge rakyat kuring. Maka kuring sebagai pamimpinna, kuring siap babakti lain ukur ka nyoblos, kan teu nyoblos ge anger rakyat kuring bagian tina awak kuring. Teu keprok. Letak simbol Siliwangi mah kujang. Ai kujang molongonya. Naon atuh maksudna molongo? Pamimpin mah kudu kosong tina kepentingan pribadi, eusina kepentingan rakyat. Ulah kepentingan pribadi kacumponan, ai kepentingan rakyat si lain nu beunghar rakyat nu sangsara.
kujang Siliwangi. Matak cekolot baheula teangan pamimpin teh budak angon. Budak angon muning gede ditungtun ku budak leutik nah muning nuturkeun sabab budak angon ngarti kana kahayang muning capek dieureunkeun, muning hayang mani bawa ka balungan, muning lapar di paraban paingan muning badag nuturkeun ka budak angon da budak angonna ngarti kana kahayang muning rakyat ge eudeuh nuturkeun pamarentah. Satu catatan pamarentah kudu cocok jeung kahayang rakyat. Aduh puas nah peperihan emak cenah bisa ngomong kitu kan bae dan ditewak mah emak. Tuh mata urang lalaki sebagai pemimpin hanya tak bawel pemajikan emang mah ngaran pemimpin mah Pak pemajikan bawel kudu sujud syukur. Artina eta pemajikan teh peduli ka bapak. Coba lamun pamajikan geus jempe weh pedulina. Mata keur lalaki nu boga pamajikan bawel tong lebang ngeluh kumaha lamun si eta maot diganti ku nu pego. Beuki ripuh. Cara nying hareupan pamimpin mah nying hareupan pamajikan bawel enteng tong boga TV tong boga radio. Engke manehna nanya, "Nah TV dijual?" Alah cekap ku bibir maneh ge geus ganeng. Teangan solusi dina kahirupanan. Matak pamimpin nu alus mah leuleus jejer liat tali sabar jeung bijak sana. Jadi mata kalimah la ilaha teu aya di pangeran ing Allah, teu aya sifat nu hade ibal sifat Allah, maka bangun dina awak urang teh sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Welas Maha Asih, maka leungitkeun mahana dan nu anjeunna urang mah kudu boga sifat welas jeung nempo leuweung baca ku sifatnya moal ngaruksak leuweung banjir moal aya longsor moal terjadi moal kurang tina cai nya ka leuweung naon eta Rahman Rahim. Ayeuna bismillah dibaraca dina bibir aya leuweung beak diharakan banjir kakaraweh kumaha Allah boga sifat Al-Ghafar asak hampura maha panghampura maka urang ge tuturkeun sifat Allah kudu asak pura kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa tilu eusina pek seuri kanu baeud pek mere kanu pedit pek tanya anu tara seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu inget-inget bisi salaki anu keur baeud balik ti dieu geuwat ajak seuri haha maneh baeud insyaallah di dagor termos ibu. Da maksud urang mah seuri kanu baeud teh lain hartina ibu kudu seseurian hareupeun jelema baeud. Maksudna seuri kanu baeud teh kajahatan batur tong dibales ku kajahatan, tapi kajahatan batur geura bales ku kahadean. Mere kanu pedit, lamun hajat teh tong dituliskeun. Lain ieu mah mimin 15. Hiji waktu mimin hajat baledug ceuk salakina mah mimin hajat bere 50 50 kela tempuh heula catatan. Ditempo mimin 15 untung aing teu ngagugu maneh lamun ngagugu rugi sia 35 nepi ka pasea heula eta deuk mere. Batur pedit naha dibales ku pedit padahal mah batur pedit bales ku bageut. Nanya kanu tara ingat-ingat bisi eta tangataran nanya ka ibu gedor ini jam 11 peuting trok assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bieu aing geus ceramah jeung nanagerana Al-Ghafar nu katilu kudu nanya kanu tara babongok mana geus 3 tahun setengah tara nanya ka aing kunaon ari sia ibu naha ngajak pasea. Dalamun disimpulkeun nanya kanu tara teh kajahatan batur tong dibales ku kajahatan tapi kajahatan geura bales ku kahadean sanggup teh sanggup keur naon muludan tuh alatif teh maha lembut saha eta nu maha lembut Allah ayeuna urang sahana umatna ta umatna deuk mengikuti saha eueuh deui nu dituturkeun iwal ti sifatna Allah. Al-Latif maha lembut sing lembut hate wiridkeun di masjid ya Latif 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 geus dibaca asupkeun kana hate tempokeun dina sikap Al-Latif Allah maha lembut penta kanu gaduhna uduni astajib lakum pek anjeun minta ka kami dakunu kami ya Allah lembutkeun manah abdi balik ti dieu salaki keur hees beas eueuh duit teu boga bikeun lembut wios bapak wios teu usaha tos 3 dinten wios sing sabar we henteu ayeuna sugan jaga tuh Latif kaciri
Iya mah dari dia ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif datang ka imah salaki keur sare si Bagong molor wae yai eta ya Latif antara Allah jeung urang teh jauh-jauh geuning sedengkeun urang sok ngaku hamba ngaran-ngaran hamba Allah kumaha ceuk Allah ngaran-ngaran abdi negara kumaha ceuk negara bener manya haya hamba negara tapi luar jalur manya haya hamba Allah tapi luar jalur. Belum kuring nanya man robuka saha jawaban ibu saha pangeran anjeun saha Allah osok ngawadul sok ngaku dalam menyebutkan henteu tak gede wadul bisa osok ngawadul osok pedir osok sombong ai pangeran ibu saha nah Allah nitah eta gitu geuning bibir ngomong Allah geuning hate mah teu wawuheun eta bibir mengatakan Allah, bibir nyebutkan Allah, tapi nah hati bohong osok, wadul osok, pedit osok, sombong osok. Bibir mengatakan Allah, tapi hati teh dibawa ke Gusti Allah nu sabenerna. Well. Woo. Komo nu maling duit negara mah, ngomong aloh-alohan ge waduh sia eta mah. Manya aya hamba Allah maling itu. Sedih aing mah da. Hayang mekrek anu kitu patut teh. Tonyo ulah aikeur hayangna nepi ka apruk-aprukan gak ke masyarakat datang karena janila abdi calon 11 abdi insyaallah bosen ngadenge pidato nu gelo teh aduh aikeur hayangna apruk-aprukan ka warga babari panggih ai geus jadi les ka alam gaib hese panggih. Wah, eta teh pejabat atau jurig jarian gitu. Cecing ulah kasigeung. Lamun aya nu kasigeung ka aing, heuh berarti bebengok sia nu kitu teh. Aduh, rame nya euy. Kieu teh lebak. Teuing naon maksudna eta ka urang? Yo atuh ibu nu ceramahna wani mah ya. Mana sifat Allah nu ayeuna awak urang teh kadua lamun bener urang hamba Allah la ilaha illallah tarima kahayang Gusti da kahayang ibu jeung kahayang Allah mah jauh beda jauh kahayang ibu boga salaki kasep beunghar pan ku Allah mah bere nu petot ternyata Allah dek nyalametkeun rumah tangga ibu moal salamet ibu dibere kasep beunghar mah moal hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan awet rajet boga salaki kasep beunghar coba jeung nu petot jiga ayeuna teh disusul-susul malahan medek balik heung teu kajeun aya ibu hariwang kanu di imah salaki ayeuna keur cicing di imah ada sieun rana anu nyamperkeun teu naha paling beger ge jeung ucing naha petot moal payuh. Ternyata di balik eta teh aya hikmah madak urang mah tinggal narima awak ibu genut tarima cilina alus parab lamun hayang begang babari tinggal salaki we salingkuh pewat isu giger sok ieu mah diet 2 minggu teu dahar teu nginum begung moal pae heueuh teh matak anu genut anu montok geus tarimakeun mun dipoto sing pede ieu mah nyangeyeng cing teu kunaon ibunya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto langsing diajak panggih meber ka media mah tuh media ngaranna ge mata kade bapak-bapak ulah kagoda ku media ari ngaranna geura Ice Ratna Dewi si horeng tatangga urang ngaranna Iroh aslina mah bah sadeui aing muda tarima kahayang Gusti bulu panon geus dibere pondok tampa tong riweuh pan bulu panon pondok mah tuh kucap kicep ge hampang kaum ibu-ibu teu narima meuli 300.000 eluk-eluk ka luhur eta nempo urang kuat jiga nu berat kicep balik ti dieu gelebug angin badag nilap bulu panon duanana teh kusruk kana solokan ka kadar bari rorowesan ya Allah lain ya Allah dudut bulu panon tarima ke Allah nyiptakeun halis aya halis manyangan wah ti orok nepi ka dewasa nepi ka ini anger halis masih gitu tapi nah ibu-ibu riweuh mikiran halis kerok ganti ku patlot riweuh balik ti dieu pas jeung salaki leungit hiji
Nges hirup nu alus mah nu narimakeun kana takdirna Gusti beres mun kitu da. Nyata mang masangsara tarima kana kasangsaraan maka sabar, nyata mang mebeunghar tarima kana kebeungharan maka bager, nu beunghar bager nu sangsara sabar pan ibadah duanana. Da urusan ketenangan mah ku Allah teu dibikeun kana beunghar teu maruk jadi kades tenang henteu. Nah dek nyalon ge 2 kali linglung sieur hanja jangar nah sieun eueuh nu milih coba ieu pangkat RT dah keun bae dek jadi heug henteu kajen da aing mah RT we tuluy nepi ka tenang kana jadi RT geuning. Bener bu? Alhamdulillah anjeunna cenah tadi ngawangkol cinta sabaraha periode nembe saperiode cinta arek nyalon deui tong kagok cinta da ieu 8 tahun mah karek proposal asup ka nagara can diijabah talamun geus 16 tahun proposal geus diijabah kitu we rek ngabangun. Oh da jadi macan Asia teh 35 bae lagi Pak Harto. Bapak sadar teh 35 tahun jadi macan Asia coba aya 5 tahun teuing macan teuing ompong macana ieu. Ya. Matak negara orang boga TNI boga polisi kenaon polisi newak penjahat matak polisi mau bobog daweg gede sorak polisi angkat tangan sieun penjahat coba lamun polisi kieu angkat tangan kalah disegag ku penjahat ge komo lamun pelebah newak penjahat polisi ngadon kieu tewak polisi mah kudu bobog kudu daweg. Nah, apaan alat negara keur ngajaga keamanan negara matak sebagai polisi mah kudu bobog kudu daweg. TNI sarua da TNI alat negara keur ngajaga keamanan negara. Pakades sarua alat negara kudu katempo wibawa negarana teh. Talamun ustad mah teh kudu. Da dina upacara ge ustad mah kayak ditungtung. Bagian Al-Fatihah. Tah lamun bapak polisi tugasna upacara lagi ngalaporkeun ka Pakades. Pan Pakades teh pembina upacara engke teh. 17 Agustusan ibu kudu upacaranya. Tempo bapak polisi, lapor. Upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun siap laksanakan. Saha eta? Polisi kabayang teu lamun kula bae ngalaporkeun eta. Jawab ku Pakades keur upacara bari make baju kebesaran. Laksanakan teka bayang orang lamun kades jadi ustad lajengkeun weh Bapak TNI tugasna laporan jeung nyiapkeun bendera mata kohoak we komodo sangsa kamera putih orwo rok 2 poe di puskesmas genggerong benang nu paling ngeunah eueuh deui ustad nah teu kudu hohoak ngadoa mah Al-Fatihah. Kabayang teu lamun pahili tugas TNI bagian ngadoa bah moal teu ngahoak ka Allah teh Al-Fatihah diijabah moal ditonyok heueuh naon maksudna geura jaga nilai takdir geura jaga nilai milik geura jaga sabagian masing-masing matak manusia silakan berbeda tapi geura cicing dina tugas masing-masing di dinya boga nilai persatuan dan gitu. Ibu-ibu bagian narima duit salaki bagian usaha tak eta nu cocok mah ieu mah pamajikan usaha salaki ngasuh bah teu cocok balik ibu ti usaha salaki neng neleng nenggung kumaha cek pamajikan ari ngasuh teh bari ngumah wadah sakalian sia teh rag-rag darajat salaki teh nah teu cocok jeung gaweuna bener ibu mah kieu we narima kahayangna hayang nanti dimanja diratukan aing galau nari bapak sadar musuh bapak teh saha dalin Israel tah musuh bapak nu leuwih ti Israel teh tah pamajikan pak batak geus lalaki mah tong loba tatanya mah tos tuang acan tong hariwang kana babdahar mah nah eta na pengajian gagayem we haben tong keeng pak bab dahar malahan kaum ibu-ibu makan barang dahar mah diulik atuh jam 8 goreng ketan beak 10 jam 8 nyeblak jeung tatangga jam 12 ngaredok jeung dulur jam 3 ngabaso make sangu kumaha bada isa ngomongna asa can kararabana
tong hariwang. Tak justru bapak mah pertanyaan lain bab dahar atawa acan. Sapanjang bapaknya diakeun beas tangtu nyangu, sapanjang bapak mere duit tangtu jajan, sapanjang bapak nyiptakeun imah tangtu sare, sapanjang bapak mere kacantikan pasti dangdan. Tapi bapak hiji pertanyaan, iraha bapak bertanya tentang sholatna. Mah tos sholat acan, mah tos tawasul acan, mah tos sholawat acan, mah tos Quran acan. So jarang ya pak. Ya pasti jarang, dah sih menyega guai atau mun ditanya aku gitu teh. Mah tos salat acan aku mah aing geus teh fanatik gitu. Di dunia nyapekeun, di akhirat ngajejak bobokong bapak karena jurang kahinaan. Engke di akhirat teu saeutik kajadian lalaki deuk ka surga, pamajikan deuk ka neraka, pamajikan ngahulang heula. Gusti, abdi protes. Nama jeung protes eta teh salaki abdi. Tanya ku salira, ngadidik salat ka abdi henteu, ngadidik sholawat ka abdi henteu, ngadidik tawasul ka abdi henteu, nitah ka pangajian ka abdi henteu. Cek Allah teh bener pamajikan maneh, sumuhun ngadidik teh salatna henteu. Tuturkeun pamajikan maneh ka neraka. Matak ieu teh Pak di dunya ngariweuhkeun, di akhirat ngajejak bobokong bapak. Well. Sadia tuh dah. Tuh tuturkeun ka hayangna Gusti. Da jelema nu melaan ka hayang mah bingung atuh Pak. Gara sok hajat eta ngawinkeun, panganten lalaki aya, istri aya, wali aya, saksi aya, tinggal ijab kabul. Bebeja ke KUA mayar 2 juta geus dah. Oh dah hayang dangdut tah tong nuding Allah. Da Allah mah teu hayangeun da dangdut, da eueuh malaikat joget. Ai hayang dangdut ka hayang sa? Ka hayang urang. Keur nu beunghar pek bae tabeuh dangdut. Tujuanana ngahibur umum, ngan keur nu sangsara ulah coba-coba ngagadekeun sawah demi dangdut. Joget luhur panggung dina dangdut, bubar hajat jebleh di juru masjid. Kalau bah ditanya, mang nah kamari joget ena ceurik kieu cenah takdir Allah bubar hajat ke di hutang lain takdir lepok ka hayang. Sing bisa ngabedakeun mana takdir mana nafsu. Heueuh. Moal ngarobah kain hiji kaum keceloaki eta kaum geus hayang dirobah ku Allah taala. Tak kunaon ibu cerai, budak korban rumah tangga amuradul lain ku takdir. Naon atuh maneh goreng adat. Sok Pak dek keprok masuk, paling digegel engke ku pamajikan. Nya ceuk urang ge lalaki mah dek keprok wae sieun. Ibu nu goreng adat. Salaki teu usaha 2 poe kuat gandeng we padahal salaki ge butuh istirahat. Tongtrang titah nyu kopi kuat beledak beledu, titah masak bongbrang kabudak nyeniran wah beak. Bapak teh sadar beledu ge pan ngomong si Bagong molor wae gitu. Untung salakina pinter naon maneh nyebut Bagong, berarti aing sapepeting hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak Mama Bagong Bapak Bagong, ari abdi anak begu saja. Rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul nu dituding Allah terlalu hianat Pak. Nah habet nuding Allah bari kalakuan urang nu goreng. Tah kumaha tuh carana? Mun aya kaamek ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate bakal jongjon lamun hate ngait ka pangeran. Amek ka salaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki pek wiridan. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Amek keneh cekek ongkoh Yasin. Insya Allah salah kita mau ngamek nu aya ge ngadon maca ayat kursi disangkana jurig cai anu asup kebro duit dibere 3 juta tangkep ku ibu sodaqallahul adzim. Jadi ulah janji nuding takdir atuh sabab Allah teh boga sifat boga kahayang boga maksud boga keputus. Ayeuna gerhana ieu jadi penceramah keputusan Allah lain Pak. Keputusan Allah sanu bisa ngahalangan. Ku sabab kuring geus jadi keputusan Allah kudu jadi penceramah kun payakunana gerhana kudu jadi penceramah, mata kuring jadi penceramah itu musibah lain anugerah. Sok nu jadi penceramah anugerah lain musibah. Tanggung jawabna berat engke di akhirat bakal ditanya, "Nana gerhana kulan Gusti, anjeun penceramah sumuhun Gusti." Nerangkeun naon? Agama Gusti, ngarah naon? Leeh HTW manusia nyembah ka Gusti. Karena saha anjeun ceramah? Karena salira Gusti. Cikan ku kami urang bongkar hate maneh boroso teh amplop bungkul. Berat Pak jadi penceramah teh.
Matak urang mah datang ka dieu demi Allah Pak Kades teu butuh amplop jeung eusina teu karena duit duit mah leutik urang sing sumpah demi Allah sugan ceramah neangan duit teh dunya nu kitu sakit jepanon ge beak neangan naon atuh langgeng abadi akhirat ngaranna ngemplong jeung Pak Kades atuh kumaha cenah lamun ayeuna teu dibayar tong kitu des. Nah hama kejeng tong kitu har kuring nanya arison dibayar panggung dibayar tuangan dibayar tanaha urang teh apan Pak Kades teh warga negara Indonesia kuring ge warga negara Indonesia ibu ge warga negara Indonesia boga falsafah ngaranna Pancasila bongkar sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia matak des sing adil arison dibayar urang teu adil teh ngaranna. Jadi abdi malain dek minta bayaran hanya sebatas nuntut keadilan. Cek ibu-ibu nu belah ditu sarua kehet. Nah ada ibu kaing teh kok jiga nu amek teh. Buat nyebut kehet eta nu make baju kone. Lain, Mbak. Tuh, nu jadi pejabat ditanya ku Allah, anjeun pejabat sumuhun Gusti. Dek naon anjeun jadi pejabat? Melaan rakyat Gusti karena saha karena anjeun Gusti bongkar ku Allah praktek kue tansi kosong eusina teh di jero hatena teh kue tansi kosong geuning aya duit cair aya kue tansi kararosong bae teu ngarti mah ngejedog gue. Jadi lain anugerah Pak jadi penceramah teh musibah mata keur urang dieu geus tong hayang jadi penceramah cukup abdi lamun kabeh jadi penceramah moal payu urang. Tuh gugu kahayang Allah tarima keputusan Allah nurutan sifatna Gusti tah disebut we hamba Allah tuh eueuh deui anu mampu saperti kitu saha iwalti Kangjeng Nabi Muhammad batak urang me eling kalahiran Nabi kudu eling oge nu dilahirkeun ku Nabi sehingga la ilaha illallah teh Pak nyebar ka dunya nyebar ka Subang nyebar ka Bandung nyebar ka Lembang nyebar ka Jakarta sadunya nyebar la ilah sanajan tata cara maca barareda Bandungan dina tahlil da barareda atuh maca tahlil di urang nu tungkul nu ngagideug nu muih sok teu percaya lamun tahlil tempo ku ibu aya nu dijuru geuning aki-aki la ilaha illallah las we sare hudang-hudang dahar isukna tadi ajak deui ki cing tahlil deui siap nah cing teh abah mah kod semangat genah cenah teu lila nya heuh da hees eta aya deui nu gigireun tahlil teh ngagideg bu la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh naha abah mah digudag gideg batur mah tungkul tempok ku maneh nu tungkul mangandun sare jadi abah digudag gideg ngarah teh sare tanu paling paur nu muih Pak coba sejam setengah illallah 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 nah ada bubar tahlil bororah hayang dahar golokok we di buruan ongkeh langsung dipapageun ku ambulan ka rumah sakit da leuneng meureun nah ada balik nanti ambulan datang uiwan maut ternyata isukna tahlil jadi dua kelompok di dia ongko di ditu ongko ngan lamun deuk mawa nilai kana nilai persatuan dan kesatuan tong lalajo cara tapi aya satu tujuan nu tungkul keur maca tahlil nu ngagideug maca tahlil nu muih ge maca tahlil kumaha ceuk Nabi i'mali gara-gara we ku tahlil eta sorangan mana gawena moal aya sifat nu alus iwal sifat Allah moal aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah moal aya keputusan nu paling hade iwal ti keputusan Gusti garawe dedenya narimakeun Pak Kades dah hayang menjadi ustad ya cobaan isuk di udeng kami sing badag tasbih ceklan da malai nu ngulem nah lain takdirna kalah cek warga aduh Pak Kades anyar tobat tuh kalah kayak gitu jadi takdir mah lain aya bajunya tapi takdir mah kun fayakun lamun jelema sadar kana takdir saban zaman manusia boga milikna masing-masing boga takdir masing-masing geus teu boga hak urang panas ku takdir batur teu boga hak batur beunghar urang nu nyeri sirah keur naon ku amakna urang kanu beunghar moal mata kabeungharan batur jadi nu urang moal ya Bu eta geus hirup mah tong loba komentator ulah loba komentar ka batur bari sorangan ge komentareun tempo penyanyi dangdut Lesti ngaranna Cianjur balad kuring teh bapakna
alus suara Lesti. Bang Bu kadek ulah aya kasurupan ulah. Teuing da lagu eta teh sok anu garebeg aing hoream teh. Hideung tah geus aya nu kasurupan euy. Alus sorana alus. Tapi ibu lalajo komentator Saipul Jamil kurang cengkok, kurang bener, kurang pas dengan musik. Cek Saipul Jamil, palebah Saipul Jamil nyanyi herebek. Nalika urang komentar batur, pertanyaan anak, apakah urang leuwih layak batan batur? Matak batur kitu ge geus layak. Urang nu komentar cantang tu layak, matak tong loba saban geureuh ka batur, urang mah cantang tu jadi si eta. Matak kuring tara saban geureuh ka kades, tuluykeun des 2 periode. Nah, teu sanggup urang kudu jadi kades, ripuh. Sambutan beledog sajam da eueuh juga nu hajat punten Pak Kades ieu tilah sambutan eueuh ti dituna. Coba jadi ustad beledog balik bah amplop di bahanan dus ongkoh ngagemol balik teh tuh Pak. Tuh coba Pak Kades loba datang ka nu hajat sumping ka nu maot aya nu mahanan eueuh nu aya ge bobol duit. Ku sabab geus takdirna leg-leg we. Nya bener. Matak dipikir-pikir mah tolong jadi penceramah. Naon mak? Oh, poho. Well. Matak hirup lamun jelema sadar kana takdirna geus moal bisa sirik ku takdir batur da geus bagian nana. Kuring ku Allah kudu jadi penceramah bagian. Ayeuna bapak kudu jadi DKM bagian, ayeuna ibu kudu jadi bagian rumah tangga bagian. Geus we leg-leg tarima kana bagian masing-masing. Teu kudu lalajo takdir batur bisi panas hate. Nah anjeu si eta maju ari aing teu tah geus mimiti teh goreng hate. Aran-ngaran jelema goreng hate pan kitu jadi we ngarang. Nah jeung teh si eta jadi kades majeuh we dudukuna ge ti Garut kitu. Ngarang. Padahal hirup mah kun fayakun. Nabi nerangkeun la ilaha illallah lain sebatas pidato, tapi Nabi mere contoh. Ayeuna urang nerangkeun la ilaha illallah hade pidato goreng contoh. Bandungan Nabi Muhammad batuh. Nerangkeun la ilaha illallah ku contoh, Pak. Indit ka masjid aya nu nyeblok wur ku tai onta. Wangsul deui karorompokna ditanya ku Siti Khadijah, ya Rasulullah kunaon uih deui aya nu nyeblok, kunaon ku tai onta, kumaha cek Siti Khadijah ibak deui we. Coba salaki ibu. Nah akang teh terus ka masjid anu nyeblok rada gelo teh. Kumaha cek ibu tah jingjing bedog kadek jelema gelo kitu. Geus moal baleg hirup teh. Matak paingan ka urang mah nu nyeblok, nah pamajikan moal kuat. Ari Nabi mah da kuat atuh, Nabi kuat imana, Siti Khadijah hebat imana, matak saling dukung. Ya Rasulullah, nah uih deui aya nu nyeblok, ibak deui. 3 kali pada seblok, ka 4 kali Nabi ngahulang heula. Nah, nungguan nu nyeblok. Ka mana nu nyebloknya? Eueuh. Datang we ka masjid, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, nah telat?" Sumuhun telat, teu dibejakeun. Coba lamun urang cek DKM, nah kang telat buah rada gelo DKM aya nu nyeblok saha para pemuda kumaha cek DKM tong waka salat euy serang euy gelut di jalan teh. Ternyata Nabi mah teu jadi provokator kana kegorengan padahal anjeunna korban. Dekul ngaimaman beres ngaimaman cek Abu Bakar, ya Rasul aya nu udur saha itu bumina nu nyeblok. Kumaha Nabi jaipongan henteu. Kumaha cek Nabi urang longok. Saha di antara urang mau nu boga duit leuwih ceuk Usman abdi ya Rasulullah kadiekeun urang ngalongok jelema gering saha eta nu dilongok nu nyeblok kafir bolongkotan ngaledek ngahina bebeakan tapi Nabi lae hate ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut ngemat-ngemat nyatang pinang ti masjid datang kanu gering sabaraha poe anjeun gering 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 500 kumaha ceuk Nabi tah ku kami digantian naon nu karasa ieu dekul ku Nabi didoakeun duit menang panyakit cager balik kangjeng Nabi nah ngajak Nabi kana Islam henteu tapi ti tukang nuturkeun ya Rasulullah ceurik nyuuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ceuk Nabi kunaon anjeun make jeung asup Islam Abu Lahab nitah kuring nyeblok anjeun tapi Abu Lahab nalika kuring gering teu nolol-nolol tapi anjeun nu diseblokna bet nolol ka kuring nempo geringna kuring padahal anjeun adalah korban. Aya hate kitu di dieu bah
nu nyeblok bapak isukna gering da moal teu popolontongan bapak di jalan matakna dorak hati aing teteh moal teu kitu atuh lain kalah lae hate mah kalah beuki sombong urang hiji tah la ilaha illallah neurak ka kafir bolongkotan sekalipun neurakna lain ku pidato tapi neurakna ku contoh kahartos Bu ini deui pan Kangjeng Nabi teh subuh-subuh aya jelema jojorowokan di ka mana bade euy nya sok oh nya nah da bade euy bade ngeusan sok we resep kene can tunuh nya abdi nu tos tunuh can tunuh cenah ibu udah cenah pengajian teh hoream tunuh nya ari tunuh mah hees we teu kudu riweuh nya ta lamun ibu teu tunuh ta abdi nu tunuh nempo ibu teh daya nya ta ibu mah atuh beungeut-beungeut pisareun atuh Nabi teh subuh-subuh aya nu nyarekan tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema stres tong deukeut jeung Muhammad tukang sihir bayangkeun Pak ngahendana bari Nabi aya ngamak Nabi teu mesat pedang teu nyokot we roti Nabi mah disampeurkeun keur nyaritakeun tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo kumaha ceuk Nabi lapar teu anjeun nya lapar atuh kami teh ngajedog di dieu teh ti kamari eueun mere dahar ngomong naon Muhammad gelo mun ceuk aing cekeh da tapi Nabi henteu ieu kuring mawa roti blus dihuapkeun geus seubeuh anjeun pemuda alus ngan omah tong deukeut jeung Muhammad teh jelema gelo kumaha ceuk Nabi heukeun bae eta hate 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong sangem Bapak hayang nanya urang ka bapak-bapak lamun bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak deuk mere di moal tah alus ladang muludan teh neurak-neurak paingan di urang kudu muludan unggal tahun da teu neurak atuh cing atuh sugan ibu-ibunya Bu lamun ibu barang bere ka tatangga lakar dasar nyarekan ibu deuk mere di moal oh saruana tinggal tanya penceramah kata kitu bebengok maneh mun abdi barang bere ka tatangga ngehina abdi hampura tong diakurkeun jeung ibu level penceramah beda lae hate atuh eudek mere deui eudek Pak ngantungan opat poe lamun situ ngabudah ongke getih ka rumah sakit dienrin ku aing jelema kitu mah ternyata ti mimiti nu ngadenge nepi ka nu ngomong jauh tanah ka langit mipanda hate seperti Nabi Muhammad kahartos ya goreng hate paingan dakwah urang teh neurak-neurak da dibawaana ku goreng hate pake nyarekan batur lieur geus si itu teh ngantunkeun pan Nabi teh maot Abu Bakar bertanya Aisyah naon subuh-subuh sok mawa naon aya Nabi roti sok dibawa ka mana ka juru kota Mekah naha maraban anu lolong ya Allah eta teh sok nyarekan Nabi kuring sumuhun nah kumaha mah jeung di paraban aduh kada hate jungjunan mah kitu dituturkeun ku Abu Bakar kadeukeun roti ku kami dibikeun beledug si itu tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo amak Pak Abu Bakar dipintel-pintel eta roti dilelapkeun kana bahamna hakan sia ku sia diciduhkeun ku itu bah bari molotot padahal lolong kumaha ngomongna nah ieu mah lain nu biasa cek Abu Bakar nah kumaha nu biasa mah ditatap jeung diusap ditanya heula lapar jeung henteu lamun kuring lapar kakara di paraban lamun kuring teu lapar ditungguan salaparna kuring nah ieu janji diwawalkeun cek Abu Bakar kuring lain nu biasa saha anjeun Abu Bakar Siddiq saha nu biasa Muhammad nyebutkeun kalimat Muhammad nu lolong ngarumpuyuk ceurik harita keneh Abu Bakar tepikeun ka Nabi kuring hayang asup Islam geus maot cek Kangjeng Nabi teh junjungan kuring mah anterkeun ka kuburanana sahadat di luhur kuburan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah nepi dua kalimat sahadat kasaha ka Yahudi lolong ngahina tapi ku teu dilawan nepi Pak jadi Islam teh butuh perilaku lain sebatas butuh ngocobrot rame nya euy motak ieu ge nana gerhana karek bisa teh ngomong nyontohan wah hese asli sing sumpah bayangkeun ku Bapak dalil mah meunang ngapalkeun dalil infak mah innamal shadaqatal lil fuqara tuh
sarodako yang sodako teh mah rizki nu geus aya ngulum rizki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako cek saha eta cek nana gerhana pan ibu kapangaruhan isuk masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan nana gerhanana penting lain sodako naon atuh ngadudut sodako sanu bakal sodako kades tempong ke bubar pengajian ti dieu da bakal noel punten we cenah ieu mah sodak nya pakades kitunya habis henteu punten we cenah ieu mah sodakona mangkaning kuring bebeakan nerangkeun sodako tapi pakades mere sodako eudeuh ditampa har da butuh ternyata nana gerhana ge karek pinter dina ngocobrot karek pinter dina baceo karek pinter dina pidato jujur Pak hese dina palebah contoh otak paingannya kades baheula digugu ku warga da nyontohan jumsi kades baheula menyebut jumsi bari manggul pacul nu ayeuna kumaha aing mah hayang nanya ada wargana pakuhu bareto jumsi bu urang Jumat bersih bari manggul pacul Pak warga eueuh RW eueuh ngageduk we sorangan akhirna RW era Pak Kades dibantoseun ku audi berang loba jelema poe ayeuna kumaha sok jujur ka urang sok jumsi jadi anger panu hese teh mere con jeung da ayeuna mah wargana deui geus rada kurang eling deh karena jumsi teh baheula mending Pak jalan-jalan di patok hiji-hiji Udin ae nya baheula terus deui Didin da Sadeng oh yang ngaran Sadeng di dieu heukeun bae atuh Sadeng ngalut mawa congkrang mawa pacul silih beresihan eta jalan da ayeuna mah nyaregag atuh warga cek Pak Kades jumsi nyangangang jogue nu meunang BLT wungkul gitu kunaon keprok rumasanya dicontohan kurang kumaha ngan keukeuh padahal satu desa satu lemur yuk urang gotong royong komo Kabupaten Subang maka jeung aya bahasa ngabret ngawangun bareng warga naon nu dibangun jeung warga naon ngabret ngawangun bareng warga naon nu dibangun jeung warga naon hayang nyaho aing mah da ulah ukur jadi jargon ngabret naon nu dibangun jeung warga naon teu sok ngomong sok naon kukuring dek dibere rumusnya udah pernah ngawangkong jeung gubernur ban kieu ge ngabret ngawangun bareng warga kieu Bu lamun di dieu aya sakaka taroh 300 kakak lamun di dieu sa RW 300 kakak tah 300 kakak teh kudu geus kadata yatim saberiji miskin saberiji tah kumaha carana dek ngabret tah ibu teh pan sok rutinan geura sok dina rutinan teh mawa bea sacangkir lamun tina 300 jelema artinya 300 cangkir lamun di karungan artinya 3 karung tah beres pengajian yatim bere miskin bantu itulah ngabret ngawangun bareng warga geus nepi ka dinya atuh napa ke jeung ngabretan kumaha Bu oh jadi ngabret teh abret kitu geura sok tangke tahun hareup ngulem deui urang tangge masyarakat kitu marawa sacangkir gunukeun luhur panggung beres pangajian tereret aya jompo bere reret aya miskin bantosan jadi ladang ngaji teh lain ukur ka hartos tapi karaos kusaha karaosna ku fakir ku miskin bandungan poe isuk jompo bakal datang deui miskin bakal datang deui yatim bakal datang deui di dinya Islam teh katempo rahmatan lil ya masuk dipilihan nu beunghar gering kakarang ngalongok musangsara tara ka masjid setengah paeh anteu aya nu beunghar maot kan nu beunghar maot tahlilna ge imahna kuat penuh atuh nah gede amplopna coba kan nu sangsara culang cileung duaan ilallah ngeusan cenah euy eueuh batur tong sok ngabeda-beda derajat manusia doa Bu Pak naon Pak atuh perlihatkan wajahmu atuh teu ciri beta aya anu nyebut lolobana cenah kitu nah ari bapak tina ladang ceramah jadi ngagibah atuh 3 Pak
la ilaha illallah nepi teh ternyata lain sebatas ku pidato tapi kucon Bandungan dina rumah tangga. Aduh indah rumah tangga Nabi. Siti Khadijah tunuh ya Rasul bade kulem kumajek Nabi tunuh nya wios lamun kami miwarang eta Siti Khadijahnya keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas kuring keur ngomong ke Siti Khadijah lain ngomongkeun ece. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas kamana ya Khadijah kulem tunuh nya wios lamun kami miwarang mangga ya Rasul nepi ka atoh dititah tina tunuh jadi leungit nah mah kejeung atoh sabab dibalik perintah suami ada jaminan surga coba banget ieu jika na ieu masa balikna keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh kamana mah nya sare we yakin mah ngebecos we kana TV cing pang nyokotkeun cai kokon ku sorangan deuk hees tah ieu merekna teh nah teu apaleun sawarga dibalik perintah suami ai Siti Khadijah mah hebat apaleun dititah teh bahkan Siti Khadijah mah pernah baeud kunaon baeudna pedah teu dititah ceuk Nabi teh kunaon anjeun bendu anjeun ka abdi henteu ceuk Nabi teh bendu nah atuh teu miwarang jisim abdi tuh Siti Khadijah mah Pak baeud lamun teu dititah ieu mah baeud lamun lalaki loba nitah keur sok ngaku jadi muludan teh lain sebatas eling kalahiran tapi kudu eling karena nu dilahir naon nu dilahirkeun ku Nabi innamal buistu li utamima makarimal nah urang nempo jam nah ulah nah jam-jam urang nu meuli urang nu nempo urang naon urusan jeung ibu karek ngaret jam ge nempoan jam nah jam nu kuring nu meuli kuring nu nempo tak urusan naon jeung ibu ulah nempo jam urang nah mah jeung ulah oh bisi terengeusan gitu oh nah hayang nepi ka jam sabaraha pangaosan oh Allah hayang nepi ka subuh hebat tong dicarek pada KM tong dicarek PMUI abdi mah tara nyarek niat batur si ece eta hayang nepi ka subuh keun antep cenah nago nepi ka subuh urang mah urang baralik we keun antep tah nu ceramahna botol aqua aduh tuh Nabi mah dina rumah tangga wae make pidawuh Allah bersumber tina wahyu lain bersumber tina nafsu ari urang mah jujur loba teuing bersumber nafsu tanpa make wahyu sok geuleuh rujit cua ngewa sirik pidik nah aya Qur'ana nah atuh geuleuh sok dikukut singan teangan ayat kudu geuleuh ka batur teangan ayat kudu sirik ka batur teangan ayat kudu ngewa ka batur aya eueuh saayat ibu tapi nah kenyataan urang sok geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur lantaran penyakit hate panas ku kamajuan batur weh darengeng nu panasan rek nepi ka paeh ngukut penyakit geuleuh aing mah da matak wayah nanya tina ladang ngaji teh kudu aya perubahan nu robah lain tiung jeung bajuna tarobah eusi hatena bisi ibu kasalaki goreng balik ti dieu geuwat sampeurkeun aya engke salaki bakal nanya kunaon ai mamah uing ngaos jadi lebay oh tobat eta nu diarep-arep ku salaki mah cager hatena ya bah lain haban we pengajian teh gunting-ganti baju salaki teh linglung jeung jangar Senin kudu bodas nganyuk bodas KB salasa hejo KB Rebo borom KB Kamis ungu KB nepi ka Sabtu cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haban dibelian baju sebenarnya ngaji manu robah lain bajuna tapi eusi hate nah matak ladang mulu dan ieu lain sebatas eling jeung ingat kana kalahiran Nabi tapi hayu urang pigawe naon nu dilahirkeun ku Kangjeng Nabi tuh Nabi madakwahna teh aya nu dipenta teu ulah dibikeun ya Rasul aya korma dipetik langsung dibikeun ya Rasul aya lauk disayeur langsung dibikeun saha eta Pak Nabi nanagerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal suudon teh geus moal baleg Pak hate kuat karoreng kieu cing atuh sugan belah dieu aralus hate mun kuring mun ibu minta jam kuring bakal dibikeun moal ku kuring saruana ibu teh lalajo ka gorengan kuring jam kuring dipenta moal dibikeun ceuk ibu tah sadar teu kana gorengan diri mun ibu boga barang nu alus dipenta ke kuring deuk dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun ari kadang-kadang sarua mah teu kudu nuduh nu jauh nyawang nu anggang geuning urang ge boga ka gorengan nu sarupa
bener tuh matak jauh nana gerhana jauh tanah ka langitna matak kuring ya butuh taraje hayang nepi ka nabi teh saha taraje urang guru-guru urang matak wakiru man tata'lamahu minhu gera mulyakeun jalma nu geus mere ilmu tong sok ngamulyakeun ustad nu jauh tah mulyakeun mah ustad nu deukeut sekali tong ngamulyakeun ustad nu jauh tapi mulyakeun mah ustad nu deukeut bapak maot ditahlilan kudu jauh kudu deukeut ibu gering minta doa kanu jauh kanu deket nah atuh ka ustad nu deket nyebut ustad kukut saha cing teh nu ceraman bah ustad kukut eta ya Allah tiraha ustad jadi anak eme padahal nu kudu ku ibu dimuliakeun adalah ustad nu deket lain ustad nu jauh kuring na negerhana datang ka dieu ayeuna sakit anu ngulem coba engke tahun hareup ka dieu tuluy nu ngulem deuk naon ya bu deuk naon kuring ka dieu lamun nu ngulem jadi urang mah ka dieu teh aya nu ngulem we nu ngulem datang ka dieu deuk naon ka era-era pamajikan lain urang dieu dulur teu boga teu hieur teu balahir teu babuh acan tuluy aya urang dia maot nelpon ka kuring Pak Kades Pak Ustad kulahan aya nu maot deuk naon da moal milu matak hargaan mah ustad nu deuk kade tah ulah sok ngahargaan nu jauh mu disanjung dipuja-puja didama-dama aya nu deukeut anjir kuat diantep tong sok kitu justru hargaan mah ustad nu deukeut sabab ilmu nu matih teh nu matuh saha nu matuh Pak ustad nu deukeut matih ilmuna da matuh kuring mah moal matih-matih da teu matuh lain urang dieu kahartos imaman wae teu meunang ku semah kudu ku pribumi nah kudu matih jeung kudu matuh ayeuna di imaman ku urang moal matih-matih atuh Pak kahartos ya teh geus kahartos mah geus sana yang dahar da urang teh atuh tilu panggung ti Lembang beres ti Lembang ka Subang kota ti Subang kota belenyeng ka dieu geura sok rasa ibu jeung rasa kuring hanca antelkeun heg tanya tos tuang Pak Ustad boro-boro di Lembang kuring tetuang sabab ngahargaan Subang di Subang di ditu ge tetuang ngahargaan di dieu ge pan beletuk ceramah tapi da ustad mah jarang dahar dinu ngulem kunaon mah jeung jarang dahar lamun di dahar di dieu mana babaeun balik bisa weh pola atuh dipake lamun dahar di dieu paling nyokot daging ge hiji jaim atuh ustad mah berang dahar ge aduh nyokot sasenok atus di imah mah 2 piring ku sorangan matak atuh kumaha hayang gede dahar mah bahankeun engke di imah daharna tapi di antara ieu teh aya anu nyontok ka nabi teh saha Pak Kades beuh jeung Pak Kanit keluar teh imahna aya manuk digitu-gitu disada cing teh des bae-bae dibawa canak dieu tah heunuhun Pak Kades manukna sateu aja pokoknya mah lamun teu dibikeun wirang isuk tah nah cenah Pak Kades aya keneh lain dibikeun ka Pak Ustad cenah lebar yai gitu bae tah insyaallah ibu ditampi nuhun anu bieu jeung Pak Kanit pan silih olo beuh teh cek Pak Kanit eta cenah manuk nu alus mah cenah suren nu belah dieu lain nu kurung itu dijempe nu ditu mah tah nu belah dinya nuhun Pak Kades ari Pak Kades dak nyunah Rasul mah naon diomongkeun bikeun tapi da kuring oge ketang di lemur nyieun majelis hanapna teh balong bu balong matak lamun keur ngadongengkeun nabi di penta lauk langsung dibikeun teh ngagebeg nah sabab loba semah ngararuseup peuteun urang teh aing mah kuat hoream bari nu nguseup teh para kades sakecamatan tan cenah aya di imah aya cing teh Pak Kades deuk nguseup wah ngagebeg ibu mangkaning lauk bawa ti Subang nu bareureum teh beunang ku kades kuat hayang bentur kana bebatokna atuh da diserang cing atuh cing tedes ulang nguseup wae leuheung lamun mayar weh ngadengkeun ceramah ustad nabi wae nu dipentak dibikeun piraku ustad kitu eta mah keur batur des lain keur ai tapi Pak Kades mah manukna bakal dibikeun asli nuhun Ebo sing sarehat panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cucobi malahan doakeun Pak Kades sing sehat lahir batin dunia akhirat
malah mandar pakades sejatandang makalangan anu kadua periode kun payakun mugi Allah marengan, mugi Allah ngaamanatan, mugi Allah ngakun payakun ke atau warga masyarakat ge sing calager sing balager sing hurip sing hirup sing hurip hirup keur kahareup sing walagri dunya walagri akhirat sehat lahir sehat batin parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang angkat panangan nu katuhu set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.